Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab baik ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul asana ieu geus saminggu teu kapanggih jeung ngeun tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong cak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dik naon tuh? Ya ngan seuneu sugan aya bae seutik. Bejang naon? Ya jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul teh wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal Wal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS nya mahal itu. Oh ya maaf ya, guys. Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, masya Allah. Ya Allah, Bahlul. Kumaha sih tas di mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manggi. Eueuh. Kumaha sih atas barang kieu? Kula barang datang ka penjaga neraka aya malaikat didinya. Kula minta, malaikat, kula. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek neangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang deuleu. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asupna ka neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Anjeun Nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu kaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu kakulna bohong berarti eueuh seuneu pancen neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api? Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah, eta
horenganan seuneu mah bawa urang ti dieu dibawa ka ditu cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia ieu lah manusia nu kadarituna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mentak sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabokna zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae tuh kos kitu cak ti bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah mentak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka sahabat operasi ulama-ulama operasional terus ka neraka teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ke di neraka bawa saloba-lobana kitu bae hese-hese sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jauh sono horeng di neraka jahanam raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol bener cenah kira-kira aing mau sedan tuh ya asana mah pinuh lo raja waduh sia bahlul kos pisaan bae karase ku aing sakira sing trek-trek awak aing ge engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun kira-kira hayang aman di dituna teh mah eureun jadi rajana itu mah terserah tuan raja ngan kulang geus ngalalakon ka neraka geus kitu duh cek bae cek tuan raja teh yang dikeureun bae tuh nya jadi rajana ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu bae Raja Harun Ar-Rasyid